Fathah. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa sih? Dia nanti sama mah penting nggak jelas benar atau benar. Orang tanya aku ke PR, ini udah hari ke PR sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanjang. Oset, ya teh marana ya. Hah? Ya. Itu Korban. korban. Pak RW orang numpang nanya. Heeh, nanya. Korban teh kosmos sih Pak RW. Maksudna kumaha? Korban kumaha? Maksudna Sapi baraha orang ke Pak RW. lamun sapi kurban teh berarti 7 orangan anu kurbana. Umnanya lamun domba lalaki 2 awewe hiji. Nah, kita kurban domba itu. Lamun lalaki kurbana domba tinggal hiji saurangan. Oh, Awewe nya saurangan gitu. Tapi lamun eka domba hiji teh amun lalaki mah jadi 2 domba, amun awewe domba hiji amun eka, amun lalaki domba 2 nya eta amun eka. Amun kurban mah domba mah hiji, amun sapi 7. Tujuhan 7 orang. nah karet ini jelas. Insyaallah tuh jelas. Gitu nya terus ayeuna rek kamaran. Itu harus nempelnya kurban. Oh, kurban. Tah ayeuna teh keur kurban kebenaran ye. Kurban. Aya kurban di RT 02 pojok. Tah ieu teh Sapi lain. Sapi 2. Terus teh, Bena berapa? mbena kamari perwayan lebaran teh 4. Mbe teh keur kamari Itu kan itu. amun isukan jika na deui geus beres. Beres. Tah ayeuna teh ye 2 sapi eta 14 urang. Sapi. Oh, da sapi hiji sapi teh kudu 7 urang. Tah ayeuna pan ieu 2 berarti 14 urang. 14 urang. Borobudur, makanan generasi muda. Selamat mencoba. Oh, enak kan? Dicoba dulu baru enak. Gus, enak. Yang penting rasanya bung. Abdi arek ieu non arek meuli sapi. Arek pamatungan jeung barudak 7 orangan. Alus eta ya. Menang tuh Pak Haji. Menang tuh Pak RW. Menang alus eta alus. Boga niat ujang tujuhan meureun ujang babaturan ujang. Insyaallah tahun hareup mah Pak RW. Arek nabung gitu. Nabung. 7 urang teh. Kita geus ngaromong can anu baturan geus kabeh geus siap can. Endus nama Pak RW. Geus siap. Alus. Bisa engke ujang misalnya besok uang jajan ujang kumpulkeun tabungkeun saha anu nyekel artosna engke saha sok anu diituna tah harga sapi misalnya 20 juta nya 20 juta di 20 juta teh 21 juta lah hitungna meh babari tujuhan. Berarti saurang teh ujang teh kudu ngumpulkeun 3 juta satahun teh. 3 juta setahun. Berarti lamun tujuhan 7 kali 3 27 juta. Tah, meuli ujang neangan anu harga 20 juta. Tan 1 jutana keur panitiana anu anu mencit anu belek itu jadi aya keur ngaropina pan eta teh kudu di panitiaan sapi mah soalna memang dibagi-bagikeun anu iyalah dibagikeun anu pangabagikeun ujang mah anu kurban geus cicing tarima pokoknya pas ningali mencit ngalikeun mah mancer udah di tongkrongan ujang itu nya alus da boga eta boga cita-cita kalinya sok insyaallah lamun lumayan teman lagi ayeuna jajan
tesakeun sok selapkeun sabulan teh katitihan 300.000 sabulan. Amun satahun 3 juta saurang. Heeh, 3 juta. Heeh, sok. Heeh. Ngobrol tujuan. Cek urang mau patungan yuk. Urang beli sapi itu misalnya. Putuh. Domba hijina berapa? Nah, lamun domba mah hijina teh aya anu harga 3 juta. Aya anu 2,5 juta. Baraha orang sih Kak? Nya tinggal ke domba mah ngan saurang. Heeh. Sapi 7 orang. Namun sapi 7 orang. Bener sapi lah. Heeh. Kerja sama. Nah, bener. Namun sapi mah jadi kerjasama di baturan di alakrab. Jadi nama jadi boga duluran di kitu dulur deui boga dulur boga jeung dulur itu nya. Terus ayeuna kumaha? Ada nyembah sapi seorang. Bisa wae. Berarti maksudna meureun si ujang teh arek kurban sapi mun hayang saorangan. Sawae lamun mampu mah meuli sapi sang saurangan ye. Ngan lamun bisa mah amun aya keneh indung bapak duduluran pokona mah hikeun geus tujuan keur keluarga ujang doang. Misalnya kajenting ujang mampu ge meuli sapi hiji nya. Urang boga duit je meuli sapi hiji urang mah geus mung patungan lah. Kan urang mah arek mawa duduluran urang weh. Kolot urang, bapak urang bisa halus eta tapi biaya meuli sapi teh ujang kabeh menang tenan naon gitu. Orang arek lagi kurban teh Sok tah pungpung raya keneh ujang ke dirinya tingalikeun oh kieu cara-cara kurban teh gitu sok tingali ujang pungpung raya keneh sok kieu. Yo, kare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi